Itu dakwah pamerena mah siapa? Tukang gampang tawa nganewo-newo we di dunia teh di mata di neraka teh kena teh. Jika menang nyasak we awakna teh. Ya itu kan mah pasti. Sok merkosa lalakon sia teh mah. Benar kan? Ngancurkeun suasana we. Benar. Tukang bonang di akhirat nanti morokana bisuna teh segede bonangnya ngajajar. Geus teu mangrupa. Jeung bau hanyir. Siapa besok mau kan lauk dalang? Ai kapangi geuning nawaran. Kumaha cenah Kang? Milih bade ngagoreng. Bari eta teh nu bogan. Tawaran teh nu bogan. Tah nu kasida ruksak mah tukang gong. Udah kumaha tukang gong? Di ditu teh nyuhun gong we. Bisuna teh segede gong. Jadi awakna teh leungit teh katutupan ku bisu. Tak tukang kenang ditu teh jadi kok. Tepak di ditu, tepak di dieu. Imunya di neraka ya bidadari. Eta bayangkeun di luhurna teh cukang sirata mustaqim. Dirinya mah geus. Red kasawarga ti neraka teh aya nu digiring-giring ku widadari nu gareulis. Alus laur hade tangtung gelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat. Bari nyoelan kana gado dalang. Bari dibeno dalang teh digiring-giring. Iya. Dalang hebatnya ya. Bulan. Nah nya teh anu diiring-iring ku widadari teh dalang. Bener, urang mah pernah ningali. Lain rek nanyakeun dalang mana? Pernah ningali, urang mah geus ningali ka sawarga bener dalang mah. Tuangun teh bumbuhan teh kumplit dinu leutik nepikeun. Tuh, percaya apaleun sia teh mah. Geus diajangkeun ka itu. Apaan kungsi? Diajangkeun sia teh mah ka cicing canggurileuh. Kan urang mah kungsi paeh suri mah ulang. Mati suri benernya. Ditingali ku urang bener. Bidadari kenca katuhu. Bidadari kenca katuhu terus. Tuangun anu serba nikmat. Aduh eta teh dalang. Tuh dengekeun sia ari. Eta cai jam-jam kabita di payuneuna teh ngoceh. Cai jam-jam ngalir susunya. Cai susu. Tapi ke kabita Gusti. Tuh ogo dalang sawarga. Ya teteh anak. Tapi ngan opat poe. Nah euy. Kalima poe mimiti digalei ku setum. Aya setum anu Kangjeng Nabi Adam. Ari saterusna kumaha? Hirup deui ngabujud. Tageus kitu ku malaikat di bawah lantai kuda. Saha teh? Dalang. Macak abdi mung jadi dalang teh. Margi dalang teh seueur. Di antarana dalang mana tah? Ai dalang Pak Haji Asep mah henteu. Dalang seje. Sia dipotong gaji teh. Sia dipotong aing nyaho goblok. Emang sudah mah ka aing sia teh. Ada goreng hatena teh. Lain murukan kitu. Marukana kitu meureunnya. Padahal hukum di pangeran mah rekep deng-deng papak sarua. Daya istilah. Tong boro dalang presiden salah neraka bagianana. Daya istilah. Istilah. Rek si cacak si menak ya. Teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring rekep deng-deng papak sarua seperti urang ini ka Mekah. Kumaha Itu we sajajar we ditu mah. Mangga baju baju bodas. Ihram teh. Ihram teh wah nu make piyama. Sanajan presiden kudu sarua. Teu dibeda-beda. Nu make jas hujan. Masina cara di dunia hukum teh dijual mulikeun kana duit.
moal sia teh cai we cicinganan naon inu mah kumaneh atuh ulah dicarekan ayo keur ngadongeng ayo ulah dicarekan da kang nu usaha teh usaha teh akal tapi nu usaha di ye alah daripada bayakan anak batur bener pek sing payu euy ah teu beak ngawur ieu desa ieu desa eutik jasana kan tenan wayana milang kala anu ka30 teh tiasa mukakeun lapangan kerja ningkatkeun perekonomian di ieu tempat nu dagang aja tinggali nu isalan ngajajar pasti aya nu menang bati aya nu rugi wae aya pasti nu menang bati tinggal doakeun ya ka palura ka Papaku ka masyarakat desa Ciberem Kulon iya aya nu menang jodoh wae aya aya nu menang jodoh aya teteh aya kurang-kurang aya anu balik papisah timuruan teteh tadi teh aya nemongan meureun gaeurean rana kapan rupa-rupa di dunia mah aneka raga aneka raga doakeunnya urang cing panjang umur sadaya tiasa patepang amin umur bari sehat iya ngaronjat dina sageurupa perekonomianana di ieu desa kasejahteraanana sareng sajabina amin nya khususna umumna panagara itu negara Indonesia teh ulang tahun hari kemerdekaan anu ka-67 sakali merdeka tetap merdeka pan ieu teh dina raraga eta sanajan bari jeung kapaneurian ulah menang dijajah deui ayeuna akang sasatna ngawayang di Ciberem Kulon malihan engke TV lokal tipar TV parahiangan TV Sumedang pada digelarkeun ieu acara wayang anu ieu teh da bilih aya nu teu nongton make we nongton nongton dina waktosna sumuhun nya TV na urang Sumedang benar terus panjang yuswana par TV kan laras oge akang ngadoa ka bakal calon bupati bakal calon sadayana sok ajak masyarakat karena jalan keutamaan arahkeun kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngamumule ieu daerah ciptakeun Sumedang anu berbasis religius kultural dan wawasan lingkungan tandang nyandang kahayang teh sing tak kitunya iya sing menang kabeh bupatina amin menang ridho Allah amin salametna dunia akhiratna nya amin akang oge sing panjang yuswa kang amin doakeun sing sehat kapengkek aing ti koro deuleu teu bisa kakawen panjang akeun bae kakeun lah sing sabar we akeun bae entong boro mah jeung geuring nepi ka maot oge aing mah ridho ulah sing naon anu nepi ka melang sing panjang yuswa ieu mah lamun iji kalau bila mana gitu bila mana dikersakeun paeh di dieu geus ngawayang di Ciberem Kulon nya usak ke paeh turun ti panggung ruang we di dieu ditutup didinya di makam didinya moal tahlil aing ka juri getah kudu da ngadoakeun tahlil teh pan didinya nage la ilaha illallah pe ngadoakeun kudu tahlil mah subhanallah kudu tahlil moal aing mah eta ku keukeuh kudu ka moal tahlil peke sia anu harirup pan aing mah modar nah sia teu mikir atuh bener pek aing ayeuna cengkat di kuburan milu tahlil rerengkenekan kabur teh jelema teh lain teh kapikiran bakatku haneun pek ta Islam teh jemar kumaha pikiranana tarajang jeung ngambek jadi salilana umat Islam mah nuna letah teh disatukangeun akal jeung elingan tadina tapi sadiakeun heula we ku urang hampura bisi eta teh adatna bisi karakterna apa mangih ka pusing capek meureunan kita tadi teu hasil moro eta teh hartina teh murang maring
Syawios atuh urang payunan kumang cobi-cobi paman pangmayunankeun hese ngungkulan anak manusia keur ama kieu mah para lun maklum kasuhun ninggalih nu di pabrik nya Kang da jelema kitu mah teu keunang di tadi dagore kayaknya ulah Ki Adi urang teh kudu sabar jeung tawakal modal lawan akang ulah sabab di dunia ieu teh karakter jelema teh rupa-rupa halik lawan ulah waka Adi ulah waka hirup teh kudu hampuraan modal lawan Kang ari Adi da nyeri aing oge eudeup ai kieu teh ngapan aya liwat nista maja kuningan Majalengka Cikijing liwat nista maja utama gitu kunaon anjeun teh getas harupateun teteunggeul hampang leungeun gara-gara sia bagong boroan aing nepi ka ngejat kaleuweung geledegan jadi we lapur aing di negara aslina teh keur kaayaan riweuh ieu bencana alam di mana-mana jakul ditumbalan ku sasatoan anu aya di leuweung ieu di antarana bagong kaayaan nagara keur kaayaan musibah di kudu ditumbalan ku bagong di kudu di ruang di alun-alun nah asa jauh ieu teh paranormal mana nu ngabejaan ieu teh ai kitu nyesatkeun teuing lamun urang rumah saja di manusia ieu bener ku bagong ngan laku lampah jelemana anu cicing di negara kabeh ulah saperti bagong kalakuanana Bapak tani melak pare dug hulu petnyawa hulu dijieun suku dijieun hulu init subuh datang poek kari-kari geus buahan jagongna dihakan ku bagong noyod heuras beuheung tara narima papatah batur tara luak liuk ngabalieur tina ayat-ayat pangeran ngabegu di siniran di demo terus korupsi jeung korupsi mah teu reureuh ta eta teh bagong eta nu kudu diruang teh ngakan hak batur loba jelema nu ngakan hak nagara hak rakyat teu kurang-kurang duit nagara duit rakyat beak tah bagong teh kitu teu beda ti ucing-ucingan ceuk dul sumang teh mah ucing-ucingan geuning bangsat nyumput ka belah kidul nu neangan ka belah kaler garong nyumput ka belah kulon nu neangan ka belah wetan disebut ucing-ucingan da ieu mah ucing nyaan ucing gering ongko sabab manusia anu aya di alam dunia ieu teh lamun eueuh imana bakal jadi manusia anu rakus emut dina katerangan yen pangeran ngawartosan ka manusia baheula yen ieu ruksakna dunia teh lintang ti ku polah-polah manusia ku kapinteranana bari jeung teu iman tuh sabab naon sabab pangeran moarek dolim ka makhlukna cinekna mah beureun cilaka jeung salametna jalma di alam dunya teh gumantungkeun amal perbuatanana nu mawi cing jadi enteung cing jadi prihatian eta teh ayana ajab anu syarifah kitu teh hiji ajab keur jelema-jelema anu murka nu biadab nu durhaka kedua ujian itu untuk manusia yang belajar hidup dengan benar coba nyaeta keur anu ngeureuyeun nikreuh dina jalan kasobaran tuh perhatian tete makanya itu laku lampah bagong yang ada di dalam dada ente segera korbankan
jangan sampai kada demes, jangan sampai rakus, jangan segala dihuapkeun, nanti beteng akan bareuh. Naon. Ieu ama ieu. Naon teh? Lapor kumaha bagongna mana bagongna? Bagong lompat ka leuweung. Or. Nah, di tangan akuan di dieu teh. Nu mawi ai bagong ka dieu bari disasar sieun ku ieu jelema. Ieu nu agamahan teh. Nataroga si leuing. Uluh. Ieu pakaianana teh hade ieu. Sarba bodas nanakeun jelema suci tapi naha omong-omonganana nepi ka kitu ieu. Sanes ngahalangan kaula mah bade ngaliwat. Podaran, nah saku kabeda-beda teuing sia. Sok di leuweung ieu lah moal dora ka ieu sok nya. Tekuk nya jelema kitu we. Keun mangde ngabejaan dulu-dulu nu sajena. Kurasun rampes. Uluh ya. Budak ngora dulu itu. Wah, ganteng budak. Sampurasun rampes. Naon? Jelema teh teh geuning nu tiluan teh. Cing kari sieup harirup. nya jelema atuh. Sugan aing cak-cak dulu eta teh. Pak. Disangka cak-cak urang. Ieu satria aneh ieu. Bet resep ngukut marga satwa. Disangka marga satwa urang. Disangka hewan. Eta nu hareup teh geuning jelema. Nu hideung. Nah disangka naon gitu. Sugan aing parukuyan. Eta beureuh kunjungna bodas baru kana haseup. Wagja urang bisa papanggih jeung jelema nu araraneh. Moal alien gitu. Nya alien. Bangsa mana eta jang? Duka tuh. Eta bapa mau disebut alien. Da bapa mah juga makhluk planet. Ka planet bumi aing sarua. Planet bumi. Planet Jupiter. Saha teh mena ti mana lingih bade angkat ka mana? Lah, ngeunahnya kayoran dudungan. Ka basa bulan meni araramis. Udah teu meuli basa mah. Meni amis ka. Mangga atuh sakedap. Nah, budak teh jang. Naon? Kitu tak asa ninggal kulawarga urang kitu tinggali dina rurupianana cu. Asa hewar-hewar jeung keluarga Pandawa. Jiga abdi keur ngoranya, Pak. Jauh. Laras pisan teh Cep. Jauh. Ya abdi keur ngora. Heeh. Ngan sia waktu kerja cingeun. Kang jok kitu. Jauh. Wilujeng tepang Jiga pangersa. Nuhun mena saha teh anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana salira teh bageur. Kasauran dulungan. Udah meuni amis kita teu meuli basa mah nya. Turutan. Lain eta jelema ku araraneh pisanya. Araraneh. Eta ku harirup deui. Diparengkeun alo ngadamel. Naon barang hakan anu kitunya? Batu bensin. Saha teh anu ti mana bade angkat ka mana? Oh, ngaran kaula teh Bambang Jaya Sumpena. Bambang Jaya Sumpena. Tepi no. Bambang Jaya Sumpena. Ai eta uing Jaya Sutisna. Baik. Menemunge eleh teh mah. Bade angkat ka mana mulih ti mana mena. Kaula teh bade ngajugjug nagara Amarta. Puseur daya. Ka puseur daya Amarta. Laras. Bade ka ibu kota Amarta kulan Indra Prahasta. Laras. Ngomong. Di gang naon jalan naon saderek ditu. Ai mulai kuliah udah ge. Bisa jadi meneuneuk di kuliah. Di IAIU. IAIN. Ya. STPDN. Iya. Dingkik. Budak ngora itu Kasep. dedeg sampai rupa hade teh ieu. Ya, Para pini sepuh kaula teh pan di puseur daya ayana.
bisa jadi. Wah itu anak jenderal. Nya waktu anak bupati. Atau anak bupati. Bupati nu kieu mah kula. Jauh dari anak perayakan. Dipusir dayeuna teh di mana? Langsung kaula bakal ka karaton negara. Oh ka karaton, ka istana. Loh. Di ka istana negara aja. Ngirim proposal bener. Maksudna dek ngajiwir. Amuing. Seuli nasi Dharma Kusuma. Amuing. Uluh ujak. Tapi terang-terangan gitu amuing. Cece ngomong teh jelema teh. Pakai tilang. Dadag sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta. Kalakuan teu berarti euwah-euwah gitu. Euwah barang-barang itu gaya kasang tukangna. Ada cekanya hongkuring Gusti Yudhistira macan aya masalah jeung batur. Aya codeka. Jeung silaing mah. Bieu teh jeung batur mah. Aya codeka rasana. Kupingan teh bade ngalanyawa Raja Amarta anu kakasih Dharma Kusuma. Telepat. Pokoknya kula warga Karaton Amarta dek di babanena. Di antarana si Janaka, si Bratasena, si Purabaya. Eta Pang nama eta. Nurek di alanyawa teh. Daya turunan-turunanana anu dijerikeun dek males pati ada kana kajarianana. Kakang Badranaya. Ulah? Anu mana Badranaya teh? Naon? Nu Badranaya nu mana? Ieu tah. Eta nu jiga parukuyan. Apa? Bangsat sia. Naon jelema teh teh? Mabok liur, mabok itu, udah kucubung. Gerteler mabok. Asep, kaulah hakim tos netepkeun rupaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Laras? Naon margina salira bade ngancam Raja Amarta anu kakasih Yudhistira. Oh Dharma Kusuma. Palai uninga oyong terang kaula. Dharma Kusuma teh eta teh raja anyar. Garaja nu teh heula cenah diserang. Saha? Anu kakasihna Yudhistira. Eta teh anu bakal dialan nyawa ku kaula si Dharma Kusuma. Hartina eta jelema geus nandasa anu kakasih Yudhistira. Anjir teh. Naon Jakang? Sing sakali deui. Si Dharma Kusuma geus wani-wani ngarebut kerajaan. Kerajaan saha? Yudhistira. Wah. Kumaha teh lieur Kang? Ya urang tanyakeun kabeh atuh, tanyakeun. Ai pangnarek ngancam ka Juragan Janaka. Sabab eta jelema si Janaka geus nandasa Arjuna. Lain kan hayang seri Dola naon? Kadenge Juragan Arjuna siri. Jerenge. Si Bratasena dek jalan nyawa sabab manehna geus maehan Bima. Badranaya pulang rumah Sasyah maehan Semar. Dulu itu ujang. Aing dek ngaran nyawa anu ngaran Astajinga. Naon? Sabab geus maehan Cepot. Wah gelo jelema teh. Marabok pun kan. Si Ude dek dialan nyawa. Nu mana si Ude? Kuring. Bener si geus maehan Dawala. Di mana kuburanna Dawala? Iya lieur lah. Atuh satujuan jeung sim kuring. Naon? Dek nangan timun. Nah, sabab geus maehan Bonteng. Anjing sia ngadelewe. Kuring oge dek ngalan nyawa Duren. Nah, maehan Kadu. Benar. Ih, mun pikageuleuheun. Gara aku. Badranaya.
kontong bulat belis ya goblok pakai jeung aku Arjuna nanti yang katakan ini gila kayak gitu tuh yang nyacak ya ini katakan ngesuisan Mang Cepot tuduh teuing naon lain kasih anjing mudah-mudahan Mang Cepot aya di alam barzah sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat amin lain kasih anjing ieu anu maehan salira anu ngaran Syastra Jingga dek dibalas ku kaula fungsi aing panggih jeung Mang Cepot pahelangan saliwat nyata basa nikah dulungan uing basa nikah bapana ibu budak Nineng Mang Cepot nya ge maneh da ngaheureuyan awewe nepi ka reuneu tapi da bageun eta rumah sagang gitu maha itu jadi lieur teh Pak kumaha Pak sing beres sanjang lieur kaing gawe kitu Malaysia Yahudi campurkeun ka tu nyebut Yahudi ya kakang rumah sia mah Cepot Cepot teh ieu anjing kemana karep ngomong ge dia manis Astra Jingga maneh heeh ya manis Astra Jingga maneh heeh ya ngeuy pangi geus pangi ngeuy pangi eta geus pangi Astra Jingga eta ngeuy pangi geus pangi eta ngeuy pangi pangi lagu kabangsaanana teteh lagu naon teh nyong iwa penye paingan genah sampai tue paingan genah der naon tadi sia bisa jajarkeun nasib duh Mang Cepot mudah-mudahan salira cing ditempatkeun di tempat anu nikmat amin kitak sia koe gajing amin amin dari kasia Nineng antara ku Cepot Nineng aing mah ka Mang Cepot teh duh subeki banyu heureuina lucu oh dewe sia mah pika geuleuheun Cepot mah lucu pokona sia di podaran ku aing hei anjing dua toe sia ka aing emang sia teh homo ai di dinya ulah ngajago ka jelema ieu bahaya nah ieu teh jelema teh keur nguriling dengan tanding hanya serang dengan lawan saumur hirupna sanyahun digeti sorangan pecahkan tanya ke kieu dagor kulingi siranan kuat modar untuk ditakis ieu mah bejakeun kuburan we kuburan Mang Cepot di mana aing nek nadran jarah oh iya aing nek jarah aya ta Cepot teh anak Semar ilmuna jemput budi di nucang negerak bari teu ka tembong nya ge tukang heuleuy tapi tauhidna deuleu saha teh Cepot wah tuh kieu Cepot mah kieu atuh mah ka dipaehan ku sia lain di guruan ku sia ngomong aja aduh nya aduh lain kambing tapi kaki modar sok sia wah gagah hiji lemah euy lingan Mang Cepot paingan eleh jelema tukang musik ya geuning ieu Syastra Jingga teh tukang musik tukang ulin ya mah jadi lieur aing montong cecinginan anjing duh hayang mek-prek aing we teh woi ya sia woi ya sia Mang Cepot woi lain ka sia goblok tos kabales sia kajarian salina Mang Cepot woi aduh uning geuleuh lain ka sia goblok anjir bisaan lu hebat euy miseunai luar biasa woi nah woi awas anjir berat euy baru kana meureun aing teh sakilo woi tiap wah cuy woi wah tiap wah lingas euy
lingas bener pisan ya jangan lupa kemana udah pikir memang cepot moga-moga sing hasil main hasil asal jingga akhirnya ditengah dan dosa dengan sakit-gitu nak dulu baik kumaha ya iya siap udah siap wala bang cepot hasilnya main hasil asal jingga wabir ditotokkan cuma aja sajing siap sok goblok modar sia ayo muat bencar huluna Mang Cepot no natu ngiriman tawasul kuring ka Mang Cepot baheula inget Mang Cepot teh kabukina teh belum peda jeung Surawung jeung kabukina teh ngecelok silaka dulu we nyaan dulu ya alo kan si Puracok eta teh alah sia si udah ge beunang euy puas geus bisa balas pati nah eta gantinya kuburanana di mananya Mang Cepot Mang Dawala keun bae teh nyaho ka kuburanana oge dua we anu penting mah salira sing ditampi iman Islamna amin ya diterima apa maneh oh iya anu bakal maju ti pihak musuh saha hari cenah mah Batara Romit Batara Rama belegung iya Batara Rama tayana rek langsung dilawan ku Gusti Kaoku Kangjeng Rama Prabu Dasamuka Raja Lengka mohon dah-dahane cing biasa hasilnya giginya iya aduh lepat eta mah teu aya dina hadisna naon sia teh batur-batur ngomong teu aya dina hadisna bid'ah teh bu gini antep cenah ngomong sorangan sajumlah ulah dia bulat syukur bagja kumbayangan anjeun geus bisa dina waktu ayeuna nyaosan kana Pansen Nalendra tidit si anjing aduh torekat Naksabaniyah teh waduh lain dakwah sama lain belegung nah siap budak teh kabina-bina cuy batur ngomong iya pajar dakwah kahartos eta teh riwayat Imam Ghazali cece aduh ampun lain budak teh kabina-bina ting teh si eta maka jeung riwayat Imam Konyol aya pikir saya naon deui dina waktu sayeuna kieu dina waktu-waktu ieu menta supaya buktikeun kasemangatan maneh bakal menang hadiah ti Sang Nalendra di mana aya walad dia balad tamtama anu bisa maehan 10 monyet 10 monyet 10 ya beres lah ku aing diracun sia bangkaning monyet membeki barang hakan diracun ku aing ya beres kabeleresan ini abdi oge udur naon pun ini kedamang ai kitu cenah numutkeun beja ti nu beurang dipercaya kudu diubaran teh ku hati monyet
kuati monyet iya sareng ku hampru lutung da yeuna abdi teh kaleresan pisan jadi mana datang ada terek perang ada terek nangan ati monyet ya ati monyet engko perang momoe cabuk sih we aduh kahartos panginten ieu mah kana musim halodo we jantina mah naon teh simul hajat teh insyaallah coba nepi ka teu nyambung gitu tapi da butuh ku tenagana deui batur nyaricakeun ka kidul manehna ka Jepang ini jauh-jauh bisa jauh-jauh teuing itu pikiran je saya sakitu pek malah likir heula beusaya ilmu ka sungkur-sungkur pangabisan usan katalah haji nu ka singkir-singkir ka kotek tak teh yeuna kade euy pakarang beusaya nu tinggalieun ya beres dek ngasah heula bedog siap Gusti lah beres kade sing hati-hati hei naon nah ieu teh ongkoh ngarariung geura dakwah henteu make assalamualaikum aneh aduh goblok lain dakwah dek perang tobat ai rek ngeusan mah ngomong teh make wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh nah budak teh kabina-bina teh ngarimani kabina-bina budak teh sia teh bolot tobat teuing naon bapa maneh maot aduh lain maut belaguk dek perang innalillahi wa inna ilaihi raji'un teu nyaho atuh da aing teh aja wah Gusti Maha Agung ieu geuning Bapak Panglima agan semaka pihatur nuhun diuk bagja dasarnya jelema mah kumaha syariat tiap-tiap panjang irungna panjang umurna ge nya dasar kudu panjang umur mana la ilaha illallah paingan seungit lisahna geuning teh tantu kumpul nuhun agan abdi disalametkeun kan aya kajadian naon maneh mod nguningakeun agan kapan ayeuna teh bade aya rapat sanes di puseur ayeuna teh ya kayak gitu abdi teh pan nyarengan pangaulaan Juragan Arjuna ti Madukara anak kareta pulan di jalan teh reureuh terus da kuda anak angeun ya nah atuh agan jeung saha maneh ti Madukara sungut dulungan pun bapak abdi sareng pun lanceuk opatan nah eta mah di jalan nuju reus aya 2 urang jelema kasep saurang budak ngora nu saurang deui jiga sisun gokong rada kolot mah tuluy saha aya kakasihna teh Bambang Jaya Sumpena urang mana tah urang-urang mana duka ngan anu jelas eta budak teroris jigana maka ngora keneh akan budak lebar kadoktrin batur beureut atawa stres pengen urang kucubung bisa jadi itu da aneh agan anehna naon mabok ai jalan ka Amarta ka mana cenah narosun ka Amarta dek ka puseur dayeuh tah anu bakal ngaran nyawa ngaran Dharma Kusuma arek ngaran nyawa anu ngaran Bratasena dek ngaran nyawa anu ngaran Janaka dek ngaran nyawa anu ngaran Purabaya Allah diancam samohon anu rek ngaran nyawa ayo ting-ting eta mah ka abdi eta mah Sidawan jarang ada ruyat tapi halus hayang disebut Ayu Azhari
Pedah jangkung. Ayo ting-ting. Naon alasanana? Naon pasualanana? Bongana anu ngaran Dharma Kusumah teh geus wani-wani ngarogahala Yudhistira. Eta nu jadi aneh teh. Sing balik sia ngomong. Di beta gelap. Naik buntung ramu. Jangan. Hei. Watak aing mau ngomong jeung juragan Gatot Kaca teh kitu ka di sentor. Orang murak jantung. Coba getar jantung dia aing. Anu ngaran Bratasena dek dipaehan ku aing. Bongana ngarogahala Bima. Dek teu aneh kumaha cek abdi ge. Badranaya ku aing dek dihalan nyawa. Loh, bongan. Maihan Semar. Sanes, naon maehan pinguin. Lain teh mah. Aduh dileret. Bejakeun sia. Dileret itu mah. Apa bae nyebut pinguin. Oh si anjing laut anakna meureun. Halus kan. Badranaya. Anu boga anak ubur-ubur. Kakang teh mah. Ubur-ubur teh anak saha gitu. Anak Semar. Anu kumaha? Nu pake baju hideung. Geus teu mangrupa jelema. Emang teh kakang teh. Baru kada dewek teu ngarti. Sakitu jantre begitu ngarti. Si Udel dek dipaehan ka abdi tah. Maehan Dawala. Si Astajinga dek di Podaran. Nah, Maehan Bangsat. Main si Ius Saya ngadek ka itu. main si Ius Tak itu agan. dedengian teh Purabaya. Agan oke diancam. Anu ngaran Purabaya ku aing moal 5 menit di Podaran. Bongana geus wani-wani ngaheureuyan Gatot Kaca. Ieu reuing. Ngomong kumaha kira dia? Mana teh maukeun anu ngaran Purabaya. Bejana ajianana loba. naon wae cenah Bejakeun ka Purabaya anu gede liang irung. Ngomong kitu sia. Taroskeun ka Sidawala Jadawala. Ah, teu kadenge. Oh, sia mah basa kieu. Sia mah basa kieu eueuh. Eta teh. ai banu teu kompak Sieun teh. sieun bener Lamun kitu carana. Irit. Kenyang aing, kenyang aing. aduh udah yang ditulungan Alah. Ninggal darak dak cangkeng aing. Saya garam-garam kawas maung. Nah, iya kan, udah kurang teh. Gini mana hirup kele Astajinga? Ya, Ini ngapalun kangaran maneh. maui. Naon anjeun apa kangaran Astajinga? Saya pada maehan si Cepot. Perjanten dia kali. Perjanten. saya kawas jamiling lu ngatu Wah mun aya cepot nu lain deui. Ah, tangan dijiji abdi. aya ke segede duku Apa loba cepot aya nu ungeuk aya nu henteu? Anu ungeuk masuk di paling pengkeun. Aya nu nyari, Ya. aya nu teu. Saya Satria. pula Apa kangaran Purabaya? ai kitu. Da ieu Purabaya teh. Oh. Bah. wah Bangsat sia. Jaga jika oge. Bener sia tadi nyebut gede liang irung. Ceuk saha eta teh? Ah, sia ngaku sok ya. Ngaku sia sok. Sok sia di paling baik ku aing teu ngaku mah. Aing mah demi Allah kan. Nyebut gede liang irung. Kaula disebut kapan aja papangijing kau lagi acan. Memang tak gede eta.
Pilaku kau lah pakai jemput kena yang itu. Tong jok itu. Jok itu. Sian kapan? Sian tuh mah kabanon. Tong digugukan. Gerak singkirkan penjualan kenca kata budak orang. Cing pecakan aja. Lamun nyanyi nek bener-bener malas pati kan ngaran. Urabaya, sing harapan di Purabaya. Gerak aku ku sampean. Naon? Poe ieu bakal putus di wayang. Tong dina poe ieu peniti teh halangan. Benar? Iya. Paling buat. Paling. Nebo-nebo wae teh budak teh. Gelo jelema teh ngabongohan. Paingan Mang Cepot maot tadi bongohan baru kudu kitu. Bisa jadi itu teh. Apa aja Cepot? Henteu, panu bieu Cepot teh. Sia tadi enggak aing nyaho. Untung api-api sia. Aden. Ieu teh. Ieu kaula. Mang teh ti nagara Tirtadahana. Wis, paman. Nae teramu tos bodas, atuh da tos kolot. Aduh. Aduh, coba. Benang euy. Bodak. Naona sih teh naona. Nafsu teh nepi ka kalewihan. Papar nafsu teh tuh. Ya, Meni leuwih ti naon nafsu teh. Pagati ko pusing teh ge. Cing papar nafsu. nah hari agan aya kedua atau dibantuan. Ulah wakas bergung. Nah kan. Udah kawan. Alah. Duduh cing. Nah, ya teh naon ya? Keren. Aduh. Beda cing. Ngos mun urang matunya kabina teuing. Amak teh. Bapak mana jadi ayah? Aden, sahide, dua. Cepot. Lu mana cepot? Ipan cepot. Aster juga teh cepot teh, ha? Iya. Kena kodaran gua beli sih. Pencak kaki heula siapa kena teu? Or. Cing, inget ku akang atuh. Ikat jeung baju beda. Eta Baheula malain ieu Bang Cepotnya. Sama teh. Uing ti nagara Tirtadahana. pan ku si monok. La ilaha illallah. Pan maneh teh gini kungsi ka heureun awewe. Nepi ka reuneuh teh adi uing. Koreuneuh buru-buru gerang-garanan anak maneh di sana. Nah, apa ceuk aing teh digugurkeun bola teh. Kabina teuing. Ya, Cepot kasep. Ya, Harga nasional. nah saha teh? Nguningakeun ieu teh Tuang Putra Ade. Naon? Tuang Putra Raden Bangbang Jaya Sumpena. Putra Dewi Dahanawati anu dirusiakeun ti kawit ngidam teh. Ieu teh saha ya? Bapak maneh. Kang Jerama Gatot Kaca Purabaya teh? Iya. Ama? Saya Sumpena. Anaki. Wah, eta. Bawa ka luhur itu. Oh, tinggal sono beruntu. Wah, teh. Ya, udah mana nu ngadopak. Dan gara-gara Gatot wes eta. Kaca.
Ya dari dia juga tuh kacamata mana euy. Ampun, cepot kan? Eta teh saha? Aduh, eta teh putrana kan? Anak saha? Putra juragan Gatot Kaca? kabur Di negara Tirta Dahana teh geuning ku abdi didongengkeun. Garwaan kapungur. Duduh teuing kasep. Insukula geuning teh teh. Alhamdulillah ya. ulang Panggih jeung bapana eta budak laras aduh aya nu ngadukeun aing hayang nyaho saha nu ngadukeunana. kadenan Alhamdulillah yang laras bisa patepang patepung lawung euy kotra. Bunga itu bapana dia mau bawa anakna di papayang di awang-awang. yo kadenan Di galentoran dulu. Dulu itu. Wih. Hei. Oh ya. Muntah salah monyet putih itu namanya Sunggokong. Sunggokong. Anoman. Ayo Anoman. Kerasakti teh iya ya. Lain di Jepang wae aya kerasakti teh di diga aya. Anoman. Iya kerasakti anu itu kuring mah keresakti. Ya kan gua ingat oge. Jadi salah. Anoman perpansana sudah. Anda mah. Anjir eta sora. Sora Anoman pikawe. Balad-balad si Batararama. Sok kerasing harapan ya Anoman perpansana sudah. Ansur lepur papan kali tulis teh halanganana. Sok sia hayangnya hot. Dewek nu kieu mah lah. Mane monyet naon kagak ada ekor. Monyet apa kamu ekornya kagak ada? Monyet beruk. Iya. Lain di jelema wae atuh blasteran teh. Da ieu blasteran ieu. Monyet blasteran. Heeh. Indungna termos. Bapana hansip. Oh anakna kieu nya. Oh mana teh anak termos? Sikan sia urang patutunggalan jeung aing di dieu hayang nyaho prung. Sialah. Yeah.
Udang sia Udang bejakeun kasih dasa muka aing gitu Batara Rama teh anu nyeri hati tiba heula dihina tiba heula. maneh teh Batara Rama heuh Rama naon Rama Kawalon Rama Koput. Rek nanaon akang atuh muka-muka rerengan we kieu. aing ge nyaho Rama Kawalon maneh mah saha oong ngamak ke majaja Aya naon akang? Naon aduh kagak pakai kolor jajaran. aduh Buta mah jarang make kolor. Pake geus teu aneh deui nempo nu gelut heeh, ku ngapoe teuing mah. ngapoe nempo bangke Heeh, pabalatan. nah doh nah ieu mah monyet teh buntutna dina beungeut Beda ti batur. monyet naon ieu kuring mah lain monyet jelema wah monya sia mah jeung monyet ngaran Sutisna nah teu nyambung urang mana maneh aduh ampun urang dieu we naon urang dieu wah monya urang Subang kitu be nepi ka teu nyambung kitu woi duh woi hebat ya duh wah sia wah atuh aduh ampun ya Iya. Awas. hei sia ngarukan aku mah aing sia duh hayangnya ulah gelo sia woi aduh waduh Aku gusur jeruk.
gandring going. Sugan teh paling bingung. Aya buta nyamperkeun kita. Beres. Aing teh coba heula ge. Ae. Kade lu. Aduh. Hampir weh. Hiling. Naon tetek kadu? Coba itu kadu. Hali. Sia. Bina-bina ceuing nu disiar pisilakeun teh. Bina-bina ceuing. Jauh. Waduh. Wah.